Nuju naon? Iya nuju milarian asa murag Oh. di dieu. Milarian naon? Naon aku? Oh, abdi naros teh kitu sia teh mah. Murag eta asa. Naon murag teh? Acis tadi teh asa menyanyanak Beraku acis. mah kayak acis hanapun di dieu. Pan murag tadi ka dieu. Oh, terang abdi. Ria Ngalangkeun eta sareng saha di dieu? nyalira sareng saha atuh. Oh, nyalira. Kebeneran atuh teh nyalira? Emangna aya naon make nyebut kebeneran? Abdi bade aya ieu peryogi. Naon itu? Bisa aya acis abdi mah. Itu para rubuh kitu Nya, datang-datang hayu. wawuh ge henteu. Sanes abdi sia yang acis Ari hayu. acis mah aya di bumi ge ngan ieu we lebar anu murag. Hayu burung teh acis. Datang-datang. Abdi mah seleres. Naon itu? Beli bade nya urang Sangat ki. hina tuh segala. Hayu mumpung teh aya saha di kebon. Naon maksudna? Hayu. Itu para rubuh yang dirajokeun ieu urang sieup. Datang para rubuh ka aing mah hina pisan sieup. Kebeneran teh penak ye jeung abdi. Kang bade ka mana? Eta abdi teh bade ka bumi teh. Oh, peryogi naon? Biasa we peryogi atuh da kumaha geuning teh nya. Na aya naon? Sanes abdi teh bade Minjem duit. mungun namut artos. Jangan naon atuh. Jadi kieu istri abdi teh ngan balanya online wae. Naon masalahna jeung jadi ka dieu? Heuh bade namut aya masalahna mah. Ari pamajikan maneh mang kalah kanu kitu wae. Nya nyata mangkilang aduh Pamajikan maneh terus nu bade balanya. datang. Urang anu kudu mayarnya. Sanes kitu abdi teh ka eta teh bade namut gitu. Tuh gaduh abi. Aya abdi teh kan aduh teh aya acis Jadi- kan itu teh ngan balanya we. Bari jeung engkin ning tabu satu datang teh kudu Sabodo kumaha teh tuh. teuing make kudu ka Lain sabodo saya. teuing namut aya henteu gaduh henteu. Gaduh kudu ka saya unggal aya online ka dieu we datang heran. Nu Atuh kamari ge bakal digantian meureun teh. nu kamari ge can dibayar. Nu puguh mah. Ai Nu soal kamari rek iraha enang rek ieu minjem teh deui. nya abdi teh ai soal mayar nama ieu da ai eta pan teu gaduh caroge. Mohon. Nya pan ai teu gaduh caroge mah eta teh meuneun perlu sesuatu ti diri abdi sok atuh ku abdi bayar nama. Kersan teu. Itu para rumus ya. Maneh boga pemajikan rek dibayar ku para Pan eta rumus. meuneun hoyong. Bisi hoyong ku abdi dibayarna ku eta we. Amit teuing henteu sia. Keluarga ngahina. Ih maneh kunaon mun aku teh sopan. Pan abdi teh pan ari acis mah teu gaduh atuh Asa jang kudu mayarna teh. teuing, da Atuh urang urang teu ieu butuh. we atuh semalam nginep sama abdi. Amit teuing ieu teh kunaon jelema cek ngahina teuing. Ampun. Sok kitu-kitu teuing. Heran. Aneh itu sopan. Ih maneh bayar mah bayar we ulah kudu kitu sia. Ih maneh itu para rumus yang di bayar ngomong ke para rubuh heran aing ngerasa ngehina pisan sia teh. Ieu beling mendidikan dieukeun jelema teh. Nah, teu boga pikiran-pikiran Hah? teuing. Mumun ieu. Ju naon? Iya beling ieu. Aduh, meni disimpen di dieu. Ah nyamuran ku istri di dinya we kudu gagalan Da istri abdi mah tara kana beling tara resak-resak ieu. anakku saha tuh teu para rubuh. Teh meureunannya. Naon itu datang-datang nuduh ka nu teu para rubuh. Abdi mah naros anu Pan eta bumina eta, mau teh beunep dikadikeun. piraku urang kudu neuneun beling di dinya. Ada ieu mah teu wau atuh piring lagi Pertanyakan ka pamajikan maneh. Gelas-gelas teu wau deh. Ka pamajikan mana kudu nyalakeun kanu ngaliwat ke tetangga emang maneh naon? Henteu pamajikan urang mah. Tanyakeun heula. Teh meureunannya. Maka nuduh ka urang teu para rubuh. Emang urang saha di dinya tetangga hungkul? Pan meureunana ai di teuin eta rungsep meureun beling dikabdikeun na meureunnya. Teuing make kudu neuneun beling di dinya. Ulah sok sembarangan Tempo teh. piringna nu saha urang mah teu boga piring nu kitu. Teuing eta teu wau piringna Tanyakeun ge. ka pamajikan mana? Da mensing teu ditanyakeun ge da teu wau teu gaduh piring kieu. Ieu mah coba gelas kieu diturunan we di dieu atuh sok sembarangan atuh teh. Sembarangan mana sih teh asa ku teu para rubuh ka tetangga teh. Kitu ai boga salah teh lain ngaku. Make boga Ngaku salah. atuh. Salah naon? Pan ieu. Teuing teh nya. Diturunan di dia beling supaya saha? gagabah teh ngarung Beling saha atuh eta? nya meureun di dinya. Teuing teh nya. Oh, make teh nyaho segala rupa. Para rubuh nang nyala. Telepon ka batur ka tetangga sia.
Aing mana datang-datang teh nanya punten naon teh paruguh. Sia mah teh kitu. Heran ka tetangga teh kos jeung musuh.